Dinten ayeuna puasa anu ka30 harina. Mohon teman-teman teu karaos geuningannya. Wengi ayeuna tos takbiran enjing boboran. Tas salaras mah abi oge di dieu teh bade ngadamel kleren keneh. Nyeta teu acan rengsek kitu. Tapi sapertos biasa ameh barang damel naraoseun urang digerohan heula ieu teh piring sareng gelasna. Mohon teman-teman kaleresan ieu teh tilas tadi janari sahur hilap teh dikumbahan. Nyeta tadi mah asa tunduh keneh tos netepan subuh teh dug di bobo. Atuh da samuhuna eta mah kasiangan gugah oge. Tah di dieu saatos gegerohna beres urang naheurkeun heula cai teman-teman. Nyeta abi teh kahilapan bade ngeuman suuk kitunya kedah nama ti wengi keneh di keumana. Ari ieu neme kabujeng ayeuna gerak. Tapi keur wios saur abi teh da kabujeng keneh aya waktosna. Tadi di oge kangge suukna teh 2 kilo. Teh hilap dikumbahan heula dibersihan dipiceun cai kotorna. Saatos dikumbah mah ayeuna urang ngarendos heula bawang bodas. Teh hilap ngarendos bawang bodasna teh ngangge uyah ameh tereh lembunan. Kami bawang bodasna tos diulek tos direndosnya kantun dilebetkeun we kana suukna. Banjurkeun we cai panas anu tadi tos ngagolak. Tah kangge suukna mah antep we dikeuman heula dugikeun ka 3 jaman. Ayeuna mah urang dilajengkeun we ngadamel keleren anu sanes. Hayo ngadamel naon ci? Di dieu bahanna aya tepung tarigu satengah, tepung aci sacekapna. Ditambihan oge atum, royco, bawang bodas bubuk. Teh hilap ngangge endog hiji sareng margarin we ieu teh. Tah kami bahanna atos lebet sadayana ayeuna mah kantun diadukeun di adonan. Biasa we ngadukna mah ku panangan ameh tereh. Tapi atos kokocoknya. Dilih we disangkinah teu kokocok heula. Tah pami tekstur adonan atos sae kantun dicetak ayeuna mah. Teh hilap oge kangge alas kue kuukna ditambihan tepung aci. Mohon teman-teman ameh terapat geuningan. Tah kaleresan abi ti payun meser cetakan kue kuukna. Janten gampil we nyetakna bari gareulis ieu teh. Nyeta asa atoh kitu ngadamel kue kuuk bentukna sae. Eta atudanya ti payun mah datara ngadamel sok meser we geuningan. Tapi nya kitu pami meser lumayan awi sareng saalit. Mataknya atos we kangge keleureun taun ayeuna mah bade ngadamel. Sabari diajar we saalit-saalit sugan we enak raosna tiasa diical engke jagi. Lumayan geuningannya teman-teman leuk-leuk ieu teh nyetakanana. Tempelkeun adonanana girilingkeun deui. Tah sabari nyetak urang sabari digoreng anu tos dicetakna. Mohon teman-teman ngahemat waktu kitunya janten anu tos asak aya anu dikeureueuh aya. Bari nuju ngagoreng teh rada kekerebekan da seungit kitu ieu teh kue kuukna. Hayo di teman-teman namina naon? Pami di abi mah di Tasikmalaya kue kuuk namina. Nyeta kadang mah benten-benten daerah teh benten-benten namina. Tuh geuningannya teman-teman alhamdulillah kue kuukna teh tos janten. Aya we sakeleureun ieu teh.